Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Tita Fauziah ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Panon beureum siki saga leungeunna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan rongge ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam. Ti peuting angkeb ku mendung Jante raja alam petang. Matek aji panarawangan manjing kaliang sasorting sirnar. Jaruji besi pak gade nilai kuramona. Ti peuting ngadalinding wangi Jante raja dina tayuban ngagak-gak sering ngibing ronggeng. Mantri polisi ngalieu ka dieu bantingkeun kartu bantingkeun dadu. Wadana ulah nundutan di dinya urang ngibing jeung pula. Silih tetep wadana jeung mantri polisi Jante Arkidam. Ngabongkar pak gade peuting tadi ayeuna makalangan dinu tayuban. Nya kaula Jante Arkidam sing sahan wani rek ditigas leungeunna kula lalancip pedang. Ngahep-hep sapang lalajoan neuteup Jante nu matana ngembang werak. Kunaon neuteup ka kula teruskeun ngibing peuting nyerelek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngibing nyolempang salendang. Nguyuk arak sloki kasalapan likur. Waktu berang datang Jante ngagoler. Diburu ku mantri polisi Jante Arkidam nusa kambangan. Ngagisik hayang sidik Jante mencerong mantri polisi. Ki mantri tindakan andika lelewa bikang ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngentab seuneuan. Samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Saha nu jago nungtu bela datang mun kaula nyari. Mung sakitu sajak ti abdi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.